Rohim juga nama yang pelang di dia teh ngajual tanah teh buat lancar lah malah liwat di dia mah loba. Rendi, itu jika bata rek dijual kebeneran orang butuh bata. Mang, nuju masang plang. Mang peryogi gitu Pugua abi teh kalersan peryogi pisan, kalersan abe ngalangkung ningali plang. aya kebeneran ke karak pelang dipasang oge langsung jadi ieu mah. Ayo diuk di calik heula. Beneran pisan aing geus. Alhamdulillah teh kedah Jadi anu tebih lah. ieu mah ieu. Cing, Pak, hoyong ngupingkeun sabaraha bata teh pangaosna. Sanes bata, Pak. Per bata. Piraku teu netral. Nya, Pak, abi teh naroskeun sabaraha bata pangaosna. Ya heula, Pak. Ya teh bapak teh peryogi bata apa tanah? Har ari bapak, pan itu bapak aya 1000 bata bade diical dijual saur bapak. Abi peryogi bata. Ari mana saku bodoh-bodoh teh tingali tulisanana tingali. Tah. Baca kacin piraku teu baca. Dijual tanah 1000 bata lain dek kajual bata aing mah. Har, aing mah butuh nage bata dan nu dibaca ku aing semet eta 1000 bata. Kabeneran aing butuh. Namanya asa belegug teuing. Dijual tanah 1000 bata balik ka ditu. Bodoh-bodoh teuing hirup teh. Mana? Balik milu ka ditu tuh. Balalohok pisan. Anjay.